Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nu sebeuh teuing mah boro-boro maca sorangan ngaji babarengan gendek na ngalentuk bae eta teh akibatina loba teuing ngadahar tuh sial cek teh aing kaberi ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak Adam, parake kumane pakaian anu nutupan kana gogorengan jen yane aurat inda kulli masjidin dina setiap salat, dina setiap tawaf. Jeung deui kebutuhan jang nyegerkeun awak teh dahar jeung minum wa kulu wasrobu silakan. Cuman omat berpakaian dahar jeung minum teh wala tusrifu ulah leuwih teuing. Lantaran innahu la yuhibbul musrifin. Sanyana Gusti Allah mah teresepen kanu nyen leuwih disesuaikeun jeung daerah nu mantak ngabogaan adat masing-masing. Adat Arab lantaran panas gitulah pakaianna. Adat Indonesia tropis lantaran di daerah tropis mah model kos kieu ya kos kieu lah adatna. Di Indonesia tropis teh berbagai adat lantaran baheula aya kerajaan-kerajaan. Jawa Timur mah eta teh kos kitu adatna batik. Kitu keneh Jawa Tengah batik ngan Jawa Timur jeung Jawa Tengah engke lamun kurang ditaliti perbatikanna lain deui. Nyebrang ka ditu ka Bali lain deui ke batikna. Naik nyebrang ka dieu ku ari mah ka Parahiangan Jawa Barat geus lain deui cara berpakaian adatna. Kuari ka Jakarta lain deui adat Betawi mah. Naik deui ka dieu ka Tangerang lain deui. Terus ka Serang ka Pandeglang terakhir di Kanekes. Di ditu mah geus lain make cara-cara tertentunya nama geus pokona mah serba hideung. Sendal hideung, celana hideung, baju hideung, jam nage hideung, kemudian ieu nage kopeahna atawa iketna hideung. Eta teh lambang. Lambang hideung, lambang putih, lambang hejo, lambang beureum, lambang koneng, lambang. Madak hiji-hijina jelema di samping adat budaya warna-warnana ge eta teh kabaca jelema. Mun make warna hideung kabaca hatena kos kitu. Mun putih kos kitu, mun koneng kos kitu, mun batik kos kitu dan lain-lain sebagainya. Atuh kabaca sareretan ge trek ayeung geus kabaca. Namun aya jelema ngagantengan nu luar biasa, bajuna ge ngajiripit, calana ngajiripit atuh, sapatuna ge ngajiripit. Bukna ge di sisiran ge teu meunang aya hiji-hiji acan nu nyebrang ka dieu kudu dikadiekeun bae. Parfumna ge mani tajem. Ieu mah geus perlu kudu diintelan jelema kos kieu. Lamun bener-bener pamajikan anak teu ngaintelan cilaka nyaho aya anak unggal pengkolan. Kudu diintelan teh kos kitu mah. Lain deui. Cenah moal aja pejabat, komo pejabat. Banyak mah cenah teu meunang nyandung teu meunang ge. Kawin mah atuh sanu teu meunang ge. Moh cenah sok kitu, emang kitu. Kieu sok ulah macam-macam, aing mah macam-macam bae. Nah, ieu kelanjutan deui. Ketika mukminin diinstruksikan ku Kangjeng Nabi urang, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Dipakelah papaes jang nutupan aurat. Di samping jang nutupan aurat aya adab-adaban. Kaluhur rapi, kahandap rapi. Kitu keneh kaum Hawa.
dengan pakaian rapi, ditembong dideuleu ku musikin ketika tawaf. Tawaf teh aya nu rapi ketika tawaf sunah mah. Ketika tawaf rukun make dua helai tatap rapi teu sataranjang. Musyrikin ngomentar, eta mah jelema-jelema nu nuturkeun Muhammad teu make aturan karuhun. Nyana sadaek mah eta teh diharamkeun ku Gusti Allah. Kos kitu teh nyanyawanan coba tong. Kos nu wauh bae nyana jeung Allah. Cek nyana sagala make pakaian keur tawaf teh, tawaf mah ngucutan dosa. Sakumaha dosa ucutan kalaluar pakaian itu belang dipake sataranjang ti Gusti Allah nage. Haram teh make pakaian bari tawaf. Haram salat make pakaian teh. Haju deuleu tuh cek musyrikin sagala onta ham, sagala onta soibah, sagala daging-daging sapi, sagala daging embe, yuh kunyana di daharan. Eta teh teu meunang haram teh kecuali anu paena dipaean ku Gusti Allah. Pae sorangan meunang ai kudu dipencit mah ngaranna pemaksa. Itu ke bari dalar boloon. Ngeunah jasa teh ngomongnya. Masya Allah. Sing ada cek musyrikin teh tah. Jelema-jelema nuturkeun Muhammad salat make pakaian, tawaf make pakaian, barang dahar daging anu didahar daging anu onta sapi dan lain sebagainya dahar. Ieu haram hukumna. Kulantaran eta kafirun anu luar biasa ngomongna nyentuh hati ka mukminin Gusti Allah nurunkeun ayat ka Kangjeng Nabi urangkul. Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kul ngucap anjeun Muhammad bejakeun Muhammad inkaron alaih. Ieu merupakan suatu inkar terhadap ucapan-ucapan musyrikin anu ngomong sabeunahna caknya haram make pakaian ketika tawaf, haram make pakaian ketika salat, haram daging onta, sapi dan lain-lain sebagainya. Inkar ye ngaingkaran eta nu mantap dijawab man harrama zinatallah. Lamun urang saluluguna bae mah nyaritakeun ieu ayat teh lantaran ieu ayat teh istifham, ai istifham nanya. Ai nanya mah berarti nu ditanyakeun teh can nyaho. Kulantaran can nyaho nanya, geus nanya makan kieu, Mang, ari jalan ieu jalan nu ka mana? Nanya ngaranna. Mang, ari itu situ mobil naon? Nanya. Nah, ari itu situ nu jelema itu nu di dieuna aya balokan eta jelema ta jurig. Nanya eta. Ieu mah gua teh jawab teh pakaianna kos kitu tah kos astronot gitu maksudna. Jurig apa jelema? Teh nyahoeun kan nyana kan. Mantak nyana nanya. Ari itu situ tuh ni di dieuna pokos aya kenongan naon eta nanya ngaranna nu kitu. Ieu ge sarua jeung kitu. Teh saha sih man harrama zinatallah nu ngaharamkeun kana papaes Allah alati akhraja li ibadihi nu ku Allah dikaluarkeun pikeun hambana. Saha sih nu ngaharamkeun? Ya. Eta lamun ngahartikeun kos kitu kos diterjemahan eta. Salah eta kos kitu. Istifham teh ya nojona ka mana? Mantap kudu ngaji. Ieu hesena ngaji teh kos kitu nerap-nerapkeun. Ieu mah lain nanyakeun, lain kana nu tadi. Geus teu meunang kieu ngahartikeunna teu meunang. Kul, Muhammad, coba mana ngomong, tanya ge. Man harrama zinatallah. Saha coba kitu nu ngaharamkeun kana papaes Allah? Si Betty tah mah kos kitu mah tuh. Nama Betty mau kemana? Oh, anak ayam turun 10 mati 1 tinggal 9. Angel kene tak kangeusan.
sambilan kene lain gitu ngadak ieu ingkar geus ulah kitu bahasana lantaran ngaingkaran gol ucap pada Muhammad bener ha cak anjeun Nabi hei musyrikin ulah sok sacablak ngesulut sia satolol-tolol sia ngomong sangeunana hei kumpaya ku ceuli aing kabehan mana Rasulullah sata anu haram-haram kana papaes Allah ayo ngomong sia sangeunana bae sia walon kudu make kos itu eta teh lamun teu kos kitu atuh sesungguhnya pareuman tipina kos kitu belum salah artikeun ieu mah keur ngainkaran ngadebak bahasa musyrikin nucap musyrikin haram eta teh heuy toa pakai pakaian jawab Muhammad hai sanu haram sia nanggeulana bae haram kos wau ayeuna geus ilas sia kana tangan wayo ditikung sak wae eta lamun jawara pasar kemis kos kitu ngan Kangjeng Nabi mah teu kitu mah make tikem-tikeman ikernya pertikeun jawara pasar kemis boleh bonus ngomong parah tapi gelut eleh jawara pasar kemis mah kos kitu ngomong bener gelut tetep bae eleh tapi salareh menangan ayo tuh tenar pasar kemis lain di Karawang jeung di Subang bae di planet deh urang pasar kemis mah tenar jasa tukang ngawur-ngawur duit asal sinden bahenol geus imah digadekeun eta urang pasar kemis eta hebat urang pasar kemis lain lalaga geus teu mikiran anak nya mah majlub man harrama zinatullah terpercaya aing sia ngomong kos itu teh hei para musyrikin sa'alu haram kana papaes Allah allati akhraja li ibadi anu ku Allah geus dikaluarkeun pikeun hamba-hamba Allah jeung teu percaya aing sia haram daging unta saibala unta dan lain sebagainya wa thayyibat anu ngeunah mina rezeki tina rezeki anu haram jamenang berarti urang teh dipersilahkan untuk makan papaes dipersilahkan untuk makan yang enak-enak dalilna ngaingkaran ka para musyrikin nu ulah-ulah makan papaes ngaingkaran ka musyrikin nu ulah-ulah barang dahar ngeunah jawab Muhammad anu haramkeunana aing ngameunangkeun make papaes sadaekna kitu aing ngameunangkeun ngadahar ngeunah sadaekna situ bedakeun ayo cicingnya ngomong segala haram segala naon kos aya ti ditu na besok sanginahna bae ieu haram itu haram bebejana ti Gusti Allah jawab Muhammad can haram gitu menang nementak dalil ye urang make pakaian teh nu bagus menang nu rapih menang barang dahar nu enak-enak menang ieu mah carita menang mubah cek tadi ge kulu wasabu dahar sok ente senengna daging dahar daging lantaran Utsman bin Maz'un caritana manehanana bebeja ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah ayeuna abdi mah ku resep-resepna ibadah ayo abdi malah endeuh dikabiri bae kabiri panjang dikabiri cak Kangjeng Nabi da abdi nu salat bae Utsman kaula ge nabi kita kudu dikabiri atuh biasa bae kawe wayah salat wayah dahar wayah kawe we sanajan terus bae ge ibadah tetep bae wayah kawe mah kawe ulah make dikabiri ulah lamun terus-terusan cenah kula mah kieu bae nah nu ditulan nu di luar beuteung nyaho naon cenah eta eta rugina ngaji di luar teh kos kitu kula mah jadi terus bae kieu tah
cek Utsman bin Madun kula malah mun ka pamajikan geus beres meunang setengah jam saja maju kiri bae cengkek udah ke pamajikan deui ke sajam 2 jam kiri tuh hebatnya seberartinya kelaki lahi kelihatan luar biasa tau mah aya di urang mah lain aya nu saminggu kieu bae tawabu tah mah udah teman kudu dikubur pemajikan lagi keseleun kunaon eta kesal salaki kos eueuh bae eta sakitu gedena gede bae dipan aja mamaran lah salaki kos kitu ieu lain emang teu boga loba duit mah mobil aya dipan bangun marah bilah ulah ge lah euy kumaha pareganan dongkrak teh hudang-hudang aduh masyaallah mengentak sing hade oh cak Kangjeng Nabi Utsman hobi ibadah lah adapun urusan eta urusanana ulah dikebiri kumaha tuh puasa yang mengurangi syahwat puasa puasa balik deui Utsman teh abdi malah moal ngadahar daging kurang lantaran abdi mandok ibadah bae Utsman kula diutus ke alam dunia jadi nabi jadi rasul ketika aya daging kula dahar daging turutan kula lantaran kaula teh adalah nabi Allah rasul Allah selama kula ngadahar ulah sok macam-macam daging malah nu paling dipake ka hobi ku kaula adalah daging embe nah memang sebab daging memang panas nah geus balik teruskeun lah pokona gitu tuh aju bae disalahgunakeun ku urang cukup mana buntutna atuh buntut embe ngacir gawe nyana tuh muntah aya ngakur jeung buntut embe burung ngacir talian ku sia buntut embe na kabobogan sia tapi eta kolot baheula bisa eta bener buntut embe aju bae naik buntut sapi atuh muntah buntut sapi mah lain deui nu aya maziahan teh buntut embe na nu leuwih ti 1 tahun kurang ti 2 tahun aya aturan maena embe na teh lain samarangan embe ieu mah ngacak sagala buntut sapi sagala buntut kebo atuh ujuanna ndek kudang jadi lemes deui salah Masya Allah itu pakai aturan buntut embe cacak buntutnya tek ulah dibuntung-buntung cacak doang tek beres panggang setengah mateng dahar ku sorangan krauk ulah ku atur ku sorangan krauk coba hudang teh mun teu nyokot deui hiji deui tempelkeun ka dinya ngacir gege talian aduh Masya Allah ulah sok sambarangan si Kangjeng Nabi Utsman urusan daging jar malah Sayyidul idam Allahmu di dunia wal akhirah di lain hadis ceritakan Sayyidul idam di dunia wal akhirah Allahmu kepala lalau baik di dunia maupun di akhirat baik asal lu bisa bae masakna atuh ieu mah ya aing mah teu ngeunah ngadahar daging mana dagingna tah atuh aing belu daging kos kitu mah masak naon tah sih teu mah lain masak semur lain rendang lain teh mah tuh masak naon teh mah cenah ieu mah masak segala jadi atuh segala jadi ge dicip-icip urang ieu teh diuyahan-uyahan aja sanu beuki make aturan coba pasakan Padang aya lada-ladaan setik masakan Sunda aya amis-amisan setik masakan Tangerang teu puguh lada teu puguh amis Tangerang mah masak teh teu make aturan pokona mah tah Jakarta Tangerang Serang Pandeglang aturan masak eueuh coba orang nyaba ka Sukabumi ka Bandung ka Garut ka Tasik ka Cileunyi aya
nyabadei orang ke Jawa Tengah Solo kaditu kan Pekalongan Yogyakarta aya aturan anak Kudus aya aturan anak henteu soto kudus henteu tetep aya aturan anaknya coba ka Tangerang teu bisa tukang masak di Tangerang mah teu puguh lamun ditanya sabaraha bumbuna sabaraha kecap teh geus pokona mah nyemur satungtung kecap aya gorolok deres kecap mah deres iya masalah asem jeung katumbar satungtung aya duka dinya ke babeh brus segala manis segala kayu manis dan sebagainya tanya ku orang tukang masak iya bakalnya jadi naon datung kengeng nina asal dibumbuan ge henteu maksudna deuk masakna lah ulah loba omong asal karasa uyahna jeung amis nangis geus nyen nu masak lagi teu nyaho hideuk masak naon. Halo. Nah, terus kos gitu bae, emang tiba heula ada kos gitu. Nah, cek Kanjeng Nabi urusan masalah kawe. Urusan daging dah aku lagi osok. Ieu pokona mah ulah make ejeung diharam-haram eta kan ti Gusti Allah. Cek Gusti Allah ge. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati minar rizq. Salah haramkan papaes anu ku Allah disadiakeun jeung hamba-hamba Allah tina pakaian-pakaian wal tayyibat jeung kadaharan-kadaharan anu ngeunah silakan dek daging onta dek daging sapi dek daging domba dek daging kitu hayam dek hayam negeri dek hayam kampung tambahan deui Karawakidang mah daging bebek daging Persi di Cisokage nya mah lamun encan mencit Persi encan hajat daging mah teh sabaraha di Cisokage tapi lamun geus mencit Persi wow eta mau sajak gede be pokona icip-icip ku urang cak nyana ngeunah ge cak urang mah tuh inget nyosorna teh apaan tapi lamun di wetan kula ke Mazanten di Banjar aya tan mau adrahi ada itu timbel ngaranna wah cek kula mah ieu daging hayam bae terus bae ku kula di dahar geus kebal aya teh tadi daging naon Persi ji aing kudu teu dibejaan teu puguh ngeunah tan teu ngeunah sih bisaan tah orang wetan mah Persi ge rasa hayam engke hayam rasa Persi hatina masakna bisaan cenah dikubur heula di tanah cenah geus kitulah aing nu bisa mah masak daging beda-beda urang ayeuna lompat ke Mesir lompat ke Yordan daging tinggal daging atuh kos kitu bae nya nama masakna ceknya nama sate kurang mah jadi asahan lain sate daging dikonengan nya nama di ditu dikonengan geus dikonengan terus dicukaan di dahar kurang aduh atuh geus sanagara ceknya mah geus hebat geus eta di hotel atuh aya nage di hotel bintang nage kula mah geus lain bintang 5 bintang 7 masyaallah tapi ngareuna salisan saleta tuh kan nya nu mantak badak cekna mantak urang sila urang deuk gadahar daging mangga deuk gadahar lauk mangga halal sanu haram-haram wah eta cenah ahli tasawuf lain deui ahli tasawuf mah eta nya ngaharamkeun salah ngaharamkeun yang umum yang nyana jang nyana ge salah lain ngaharamkeun ngan pantang maksudna naon deuk ngazuhudkeun diri menuju Allah lantaran loba efek tina seubeuh beuteung bakal ngepek kana loba nginum tina loba nginum ngepek kana loba hees tina loba hees efekna bodoh lantaran teu kaburu maca Quran maca kitab maca hadis nu seubeuh teuing mah boro-boro maca sorangan ngaji babarengan gendek na ngalentuk bae eta teh akibatina loba teuing ngadahar wudhu tuh sial cek yang ada aing keberi
iya dewan sih mau berihan itu efek mun ngadahar daging ieu efekna mun ngadahar lauk ieu efekna mun ngadahar ieu efekna ngadahar sangu ieu efekna ieu teh dek dimurnikeun awak teh jang nyana teu meunang ngajak batur macan maksud ka Gusti Allah secara utuh nyana mah maksud ka Gusti Allah beda maksud murang lamun di imah tangga pamajikan macan maksudun ka Gusti Allah secara utuh anak can maksudun ka Gusti Allah secara utuh kitu kene santri kitu kene tamu-tamu atuh kudu beda urang mah urang bae anak jeung pamajikan diberenya hoge ulah mau nu kira-kira ngaganggu ka urang ulah dibejaan ieu akang mah ieu ukurna saupna serius jasana saup teh kudu beja langkah-langkah dek Allah mah sorangan bae boro-boro diomongkeun ka batur pamajikan ieu teh beja geus bae sorangan kurangi daging kurangi lauk kurangi sangu kurangi satu saat tengah dahar daging jang sorangan ulah diharamkeun anti hungkul pantang dek Allah besi jadi gangguan ngaharamkeun silaka saha nu ngarahamkeun man harrama zinatullah ulah sok haram lah ka daging ulah sok haram lah ka lauk ja Allah ngahalalkeun banyak ku Allah dihalalkeun kurang diharamkeun terkutuk sia kajen kukuman cenah ieu nasauk teh dek Allah lain datang ka Allah ka jungkal sia boon sia ye cenah mah tasawuf sagala haram sikut habak kos kitu ieu gubruskeun ieu mah cenah ka sapeker haram talian nya jeung sapeker urusan tasawuf mah pribadi norekat ngaranna ilmu tasawuf ruh da torekat ngaranna mantak lamun teu boga guru cilaka kajen gogoman ayo segera haramkeun daging man harrama zinatullah emang jahiliyah sia ayo segera ngaharamkeun lauk cara ngaharamkeun jahiliyah sia musyrikin baheula dijawab ku Gusti Allah man harrama zinatullah allati akhrajal ibadi qulgujang ka mangmatan hamba diharam-haramkeun dahar pokokna mah pas urang keur loba yo kamari ieu keur bulan haji teh ayo dahar ceulina dahar buntut geus bogo kalilipa dahar asuh sagala naon garangaranna ati dahar geus bogo ceker mah teh wajib dahar hulu lah dikamamanakeun hulu geus tinggal kieu bae teh salat geus teu bisa bola nih mabuk hulu numantak kulu wasrobu walatus ribu ulah loba teuing innahu la yuhibbul musrifin cilaka ulah sok ngaharam-haram awas bahaya sanajan urang deuk ngasauk teu meunang diharam-haram paling ge teu ngadahar haji urang ngasauk di imah urang datang ka eueuh kue eueuh sangu eueuh nanaon tamu nu aya panjana mah can tasawuf kunaon diajak ngasawuf atuh kurang teu disuguhan naon ku urang ge atuh tamu mah tamu urusanana nyana nasawuf ge tamu mah pun genderuwo ieu tamu geus kesangan bae bangona teh geus lain deui wah ieu tamu berarti can dahar kajen kumaha ge ulah aju dibere dongeng mama mah di dieu mamna sadinten sakali geh ngan 2 huap doang lah cai ge sakieu sebab mama tasawuf cak tamu teh leg-leg ku sia tasawuf aing moal ka dieu deui balik aing lapar dibere dongeng atuh tasawuf ge yana nu manda Kangjeng Nabi kurang kumaha tasawuf raja tasawuf Kangjeng Nabi teh raja zuhud Kangjeng Nabi ketika aya tamu ngeureun Abu Bakar ka dieu aya teu jang nyuguhan oh aya suguhan namun kebenaran eueuh di Sayyidina Abu Bakar Umar ka dieu aya tamu ieu tah suguhan di imah teh aya naon berarti kan nyuguhan teu diajak tasawuf cara Kangjeng Nabi 2 poe 3 poe saminggu teu dahar atuh kuat namu ka Kangjeng Nabi tuturkeun Kangjeng Nabi kudu nguduk kuburan di dinya atuh tasawuf ajang sorangan rahasia teh mah urusan urang jeung Gusti Allah hanya urang nu nyahona hanya Gusti Allah
dia tasawuf bakos kitu untuk ngelempengkeun diri ka Gusti Allah. Ilmuna ilmu tasawuf, metode Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, nyaritakeun rasa hikam atau illah. Adapun ruhna torekat madak jelema tasawuf henteu norekat. Da gaya bagan make baju. Jubah mun cara jelema mah budak leutik make jubah na kolot. Budak letik pakai jubah kolot, pakai udang-udang atau jadi tontonan kena bakarna ceng kade ceng. Aduh, bener sih mah kos barong bahas ya. Tak kiai nasauk tapi teu norekat saru aja budak letik pakai jubah. Dek di mana bae kadeuleu kurang ngengkang kajen ku kumaha ge sebab eueuh rohan. Nyaturkeun ku nyana Minhajul Abidin, teu salah ngan eueuh rohan. Tuturkeun ku nyana Ihya Ulumuddin, teu salah ngan eueuh rohan. Tuturkan kunyana rasa hikam nikung ujianana tebeurang langsung drek jang soranganeun wesek segae tapi lamun encan aya torekatan encan nyaho di mana mimitina ieu nasawuf ujung-ujungna eta batur teu puguh teu karu diajak nasawuf kunyana puguh apal ge henteu tebeurang tamu bae dah waduh mantap nu hese ge dan nuturkeun cara Abah almarhum di hese. Hese teh lain lalagannya nama. Nya nama puasa datang ka lohor aya tamu nu kudu dibarengan buka. Geus datang ka jam 5 aya tamu nu kudu dibarengan buka bae. Puasana ngan datang ka jam 5 doang. Urang mah lain. Terus bae aduh mama nuju saum. Atau 100 dinten mama saum bae. Malah mama mau ngabatalan mama. Waduh, mama manukan mah. Teu kudu puasa, teu kudu ngomong. Ai jeung Allah mah babari jasa. Ya Allah ya mun henteu mangga bae. Mama maka entos. Tuh, berarti penghormatanna teu kudu dibarengan ieu mah. Ketika aya nu kudu dibarengan bae. Mantap kula ge nurutan eta mah bisa. Asal eta mu hati lain dari. Nurutan Abah aing ge pokona. Malah mah Abah mangan sapiring ini 2 guys lah. Ngaleuhan guru guys. Tapi lamunnya nama eueuh sasatu terus bae puasa. Isukna eueuh tamu deh teu kudu barengan teu puasa bae. Teu dah. Eta hese eta kos kitu. Waduh, urang ge lamun kitu teh ngeunaheun tah. Datang ka lohor eueuh tamu, tambay. Namu atuh sia ka aing. Aing teu buka ye. Eueuh tamu ado ribet teh aing. Tasablon mah kos kitu. Hubungan urang jeung Gusti Allah mah jaga urang we jeung Gusti Allah. Jaka ditu nama lamun aya nu nuduhkeun mah engke bakal hook urang waktu urang teh ketika aya nu maot ragap dah alhamdulillahirabbil alamin. Kadenge ku keluarga tolol. Alhamdulillah aing kanyerian nya alhamdulillah. Teu nyahoeun urang alhamdulillahna. Alhamdulillah urang teh kumaha? Gusti tatangga abdi mah geus teu bisa salat, teu bisa zikir, teu bisa maca Quran. Abdi mah dibere umur keneh ku Gusti Allah, masih keneh bisa ngucapkeun asma Gusti. Masih keneh bisa salat. Alhamdulillah ku Gusti dipanjangkeun umur teh jang ngucap-ngucap asma Gusti. Kitu alhamdulillah. Lain alhamdulillah, alhamdulillah hadeuna pae. Eta mah bener kudu telu tah mah. Jadi makna alhamdulillah mah kudu nyaho. Jadi kudunya mana alhamdulillah heula tah teu karagapkan ku urang mah. Alhamdulillah nasi itu jeung alhamdulillah sieu kan beda. Ngadak lamun teu make torekat moal beres kajen ku kumaha ge tasawuf teu make torekat moal beres. Make bajuna doang ke haram ieu haram itu. Tasawuf si kitu. Tasawuf mah geus di luar syariat teu meunang dibejakeun ka halayak rame sorangan hubungan jeung Gusti Allah. Deuk teu hees-hees kumaha nyana, deuk teu dahar-dahar kumaha nyana. Satungtungnya lah berhubungan dengan Gusti Allah. Ulah macam-macam, cenah haram, caknya teh dahar. Man harrama zinatallah wa thayyibat. Cenah haram make calana. Man harrama zinatallah allati akhraja lahu li ibadi. Allati akhraja li ibadi wa thayyibat. Cenah haram make samping kudu make jubah bae. Man harrama zinatallah. Bahasa zina kan umum patali jeung pakaian. Patali jeung kerapihan, patali jeung awak, patali jeung ngaguntingan kuku, patali jeung ngaguntingan rambut, patali jeung nyisiran zina ngaran.
umum teh lamun cek ahli mantek mah bahasana teh bahasa universal kuliah. Lakjun kulun teh ngaranna. Nah, mun dibongkar kadinya mah geus datang kasar. Bahasa zinatullah panjang deuleu dina tafsir-tafsirna. Patali jeung rambut Kangjeng Nabi ka mamana selalu nyisiran, bahkan satu saat Kangjeng Nabi ningali di ember aya cai, mantes nyisiran teh ningali ka ember Kangjeng Nabi teh ka cai. Sahabat naros, "Ya Rasulullah, ai kitu tuan osok ngaca." Lain osok-osok deui lantaran di luar ieu menyisirana, kacana di jero, maka neuleulah kula ka cai nu aya di ember. Rapi hapan teu kurang kumaha. Ieu teh zinatullah, papaes Allah. Rapihan. Ketika kuku para ranjang, itu bagus. Batur mah ternak ayam, nya nama ternak syaiton. Teu beres ieu tah. Kuku guntingan. Zinatullah. Nah, iyalah nu patali jeung pakaian, nu patali jeung kerapihan kuku, kerapihan rambut dan lain sebagainya. Sanu haramkeun, man harrama zinatullah. Ieu ayatna secara syariat kudu dibejakeun. Adapun secara torikoh pribadi ndek belah mana urang ieu ngamimitianana zikirna ndek naon mulai roh urang ndek dikamanakeun lantaran ibadah teh ngan sakadar datang ka qalbu aya nu datang ka sir aya nu datang ka ruh engke zikir lagi kan beda-beda lama budak lama sudah lama luba lama wujuda dan lain sebagainya teu bisa disungut ku rasa hanya guru nu nyaho mantap kudu boga guru mursid. Aya cenah ditu Haji Mursid. Haji Mursid tukang ngauk mantu. Boro-boro ngaguruan batur. Iya. Mentak kadeuleu bae jelema tasawuf make Minhajul Abidin teu norekat tatasawufan. Ngaranna mutasawwif tatasawufan. Ieu nu bakal cilaka. Hihikaman cilaka tatep kudu boga guru. Berangkatna di mana? Jadi tegap, make sampingna tegap, pakai calanana tegap, lain bubuatan. Sebab naon? Terkendali di dia. Teu meunang ngajak batur, teu meunang cegekan ka batur. Kunaon sia make calana? Ulah teu meunang kitu tasawuf mah. Ya itu nyana bae, batur babatur sakitu ge geus bagus katutupan auratna. Kecuali bolong di dieuna. Calana bolong dah. Emang kunaon gitu? Atuh maksudna awewe teh calana bolong. Emang kunaon? Atur rada gedean we setik. Kitu kuduna. Nah ieu anu kuari cilaka tatasawufan. Akibatna ilmu tasawuf dibawa ke syariat. Ya. Cilaka. Baju tau mah. Rohna toriko. Aya nu ngatur deuk kumaha. Matak bakal tegep kajen ku kumaha. Gusdur ka mana-mana Gusdur bae. Teu make kopiah make batik Gusdur kiai Gusdur bae. Agim sok itu geus make udang-udang henteu di kiai-kiai. Ieu mah keur carita antara jelema nu norekat jeung nu henteu. Pake udang-udang tilu bila perlu malah anu nyaikeun. Gusdur teu make kopiah kiai Gusdur bae. Ye atuh kumaha moal laas ku sebab pakaian zinatullah. Aneh urang lamun heula Habib Lutfi di bandara emang kumaha gitu. Buukna nama di sisiran make dibeureumman segala rupa. Jadi beureumman nya nama buukna urang teu katenget sugan teh lain Habib Lutfi. Make lepis ka dieu. Wah, biasa moal aya nu tenget. Saeutik deui mah make anting atuh sarua jeung urang Belanda. Teu katenget mah. Tapi ban batinna tetep bae ketika urangnya ieu Habib Lutfi teu make kopiah buuk beureum tetep urang sujud bae. Moal laas ku sebab kos kitu. Memang kurang batin. Urang mah, ye, teu kiai eta kamari make samping gua make calana teu hayang aing. Mal sasalaman, emang kurang? Teu hayang. Kamari mah ke jubah gua make calana, teu hayang. Berarti batinna eueuh. Catungtung batin ayaan make calana nya tetep bae. Make samping, make jubah, teu masalah. Teu make kopiah sekalipun. Euy ampura. Moal anu ngomongkeun, paling ge, kiai keur teu make calana, keur teu make kopiah. Akan jadi mamanukan masalahnya. Ikir carita ahli Allah malroba emang kumaha gitu. Tah nu sok robah-robah mah. Aing belu ka si eta. Gua nang kamari mah keur make jubah bener asa, tapi gua make salah. Tayang. Ieu nang sasalaman. Bong. Embung sasalaman eueuhan batin.
urang teu katarik ruhani urang teu katarik man harrama zinatullah allati akhraja li ibadihi ditita urang make baju nu bagus make pakaian nu bagus zinatnya nu bagus anu urang serem ditita dengan motif syukuran ka Gusti Allah sebab cek Gusti Allah Kanjeng Nabi nyaritakeun idza wasallah fausi di mana Allah ngajembarkeun ka harta anjeun jembarkeun maneh ulah urang boga duit jutaan aya make pakaian tambalan ditambal wah ini duit bae tina pakaian tambalan abe naon tuh abe di Pajar Wali yang ku batur di Pajar Wali ku batur tak ku Allah siapa tolol lah yang di Pajar Wali si ku jelema tolol wali bati Allah sanajan make bagus wali baik sanajan make jadi tambalan air rudin lain wali mah lain baik sanajan make baju rudin wali mah wali baik sanajan make baju bagus lain mah lain urusanna teh mah urusan hubungan jeung Allah ngan kumaha keur carita man harrama zinatallah pake ditita ulah urang bagus aya nu bagus make nu jore cak Allah sakitu sia ku aing dibere duit dibere pakaian nu bagus pakaian nu jore bae dibeulem sia ku aing kabelum kagak kajian kuku mana itu syukuran sih ka aing toh gitu mantak ahli thariqah mah cari dia beda alhamdulillah ahli thariqah lain deh ketika babaturan amat alhamdulillah lain alhamdulillah bersyukur itu nyukuran artinya bersyukur alhamdulillah Gusti masih keneh dibere umur bisa salat keneh ka Gusti tambahan umur abdi nu panjang hayang ibadah ka Gusti lain hayang nanaon abdi dunya Gusti geus uninga abdi teh hayang kana dunia Gusti bakal ditinggalkeun abdi mah hayang teh nambahan berbakti ka Gusti batur nu nyaho alhamdulillah ya tuh lain alhamdulillah hendak ulah salah nerapkeun sing hade kos aya orang Arab datang ke Indonesia nyara resep kuda begitu resep ka kuda mana kuda numpang bagusna yeuh aya deui nu bagus yeuh aya nu bagus aya ngan ieu mah kuda nu paling bagus istimewa ngan make wirid hah make wirid jadi mahalna meuh mahal ku wirid ieu mah maksudna kumaha ari ieu mah hercia aya ieu mah lamun hayang lumpat maka alhamdulillah lamun hayang eureun bismillah ieu kudana nu bener cek urang Arab bisa dibuktikan dicoba kunyana alhamdulillah oh genjak bener alhamdulillah wah kes kapal dah kencang jasa begitu coba ya keren bismillah di bener oge sepintai masya Allah dibeli mahal-mahal biar kurang Arab baliknya alhamdulillah langsung koplak alhamdulillah mual naik alhamdulillah wah kencang jasa seri udah Arab mantap alhamdulillah wah kekenceng banget wah aya jurang bahaya jurang ya kumaha pokok bismillah nya lah pengkol gede ingat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah masyaallah ngejat deui bismillahirrahmanirrahim oh nyana bismillahirrahmanirrahim kuda bismillahirrahmanirrahim kulantaran nyana salamet teu ka jurang nyana turun kan bersyukur ka Gusti Allah sujud syukur teh ngadoa alhamdulillah kuda lumpat nyana ditinggalkeun sia waduh gara-gara alhamdulillah kuda otok ka ditu terus ngadoa-doa nyana alhamdulillah gua atuh ngejab ka ditu nyana tungtungna di leuweung sorangan geus lah bari ngablokeun bismillah wae atuh mal maju-maju ieu nyana eta salah wirid ledak gak didik teh si gade ieu mah berena bismillah ieu alhamdulillah ya Allah akbar tak salah tah kuda diwiridkeun alhamdulillah aju nu numpakanna teu sapagodos atuh kabur tuh pernah ngadeng alhamdulillah jangan ngejak bae tuh mentak ulah salah wiridan sok aya jelema masalah wirid kuda dibawa ka dieu ieu cenah kieu kunaon loba teuing wiridan Quran jadi edan moal ngedankeun Quran mah malah nenangkeun pan atuh bisa jadi edan ge lain Quran na ye hate na ye baca tanya Quran mah moal ngedankeun Quran menenangkeun zikir moal ngedankeun nenangkeun ala bi zikrillah tatmainul qulub cenah mah loba teu zikir jadi edan lain zikir lu edan ieu hate ye sia sanajan teu zikir ge emang edan ini mah budak ge taya
Ulah sasakalana kuak-kuak pasti mengkol hate. Lain Quran jeung zikir, Quran ngedankeun dongengna di mana? Zikir ngedankeun malah emang ekstasi. Malah ya alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta ngedankeun hadisna. Bro cenah lo batin wiridan jadi koleng lain wiridan anak kolbuna. Nah, namanya kudu setahap. Nah, iyalah man harrama zinatallah. Tok, budaya orang make celana. Budaya make samping. Budaya make jubah. Masalah nu penting mah katutupan aurat. Sanu ngaharamkeun. Man harrama zinatallah allati akhraja liman. Sanu ngaharamkeun papaes Allah. Anu geus dikurung ku budaya-budaya allati akhraja libadi. Anu dikeluarkan jeung hamba-hamba Allah minal libas tina pakaian-pakaian wa thayyibat jeung kadaharan-kadaharan daging onta, daging sapi, daging embe dan lain-lain sebagainya. Al mustalirat munah minar rizqi tina rizqi ngaran ge. Ngan kabelah dituna ditatar make adab-adaban. Nah, mulai syariat ieu posisi di mana? Oh iya mah posisinya teh di negara nyana sebagai naon PNS atuh ai jadi PNS mah ulah gagaya bagan make samping mungkin nyana ka kantor make samping sanajan samping BHS engke di itu seserian bae waduh mungkin nyana ketrek adzan makomna lain gua mau make jubah atuh lain tetep bae bupati kudu make setelan bupati bae memang geus kos kitu diciptakeunana di negara demokrasi ku Belanda bupati seperti kitu bae ulah dirobah aju bupati make samping ulah kitu keneh kiai ieu mah kiai ulah make lepis kiai make lepis waduh cek muridna kadi kiai kadang ye urang kacamata hideung ieu kiai pan sebelum sekalian jadi copet kayaknya itu sama kom kul makom makol kul bidan rijal jadi kudu diakurkeun jeung makomna ngan urusan patali jeung libas eueuh diharamkeun kabeneran kadituna nasauk ayalah paranti pakaian khusus tasawuf. Tahap awal mah ieu, tahap kadua mah ieu, tahap katilu mah bebas. Tahap awal mah beda, abri ge abri. Tahap awal kieu, tahap kedua kieu, tahap udah hayang jadi kolonel, jadi letnan, jadi jenderal. Eta teh kudu mapas dan lain sebagainya. Siksa heula, sarua torikoh get. Nah, keur leuleunganna mah sesuai jeung petunjuk guru. Kieu tahap kedua kieu nu diopedan dina batin ge naon heula. Teu menang langsung engke ka dituna suuzon bae mangga ku ari anu haju langsung ngamalkeun minhajul abidin suuzon teu apan aya thariqah mah endek menuju kana pangkat kewalian kabeh ge kapan kudu sadar urang teh bahwa ieu teh diatur ku Gusti Allah encan salah amat mah teu meunang diomongkeun geus bae atuh urang bae keun bener rapi ke urang geus bener geus rapi geus datang ka aya ner hijab dibuka kan geunah aya hijab dibuka mah nikmat ngucapkeun Allah nu ngarasakeun sabulu-bulu ngadenge Al-Qur'an boro urang maca ngadenge kadenge sabulu-bulu geus geunah qurratu aini fis shalah eta mah hese dicaritakeunana nikmat pribadi penemuan pribadi ngeunah hijab dan geus disingraikeun lantaran tadina nyana berusaha nyingraikeun sorangan dunia dipicen makhluk dipicen nafsu dipicen setan ge dipicen emang bisa justru aya petunjuk ti guru kieulah cara ngaleungitkeun dunia kieulah cara ngaleungitkeun makhluk kieulah cara ngaleungitkeun nafsu mantak lamun urang langsung terjun make hikam edan duduh nah ieu man harrama zinatallah allati akhraja ceker carita syariat masalah ngan kabelah dituna ke adab-adabanana ieu mah santri ieu mah ustad ieu mah kiai adab jadi kiai adab jadi ustad adab jadi santri dan lain sebagainya nah gol ya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalis
bejakeun ku anjeun Muhammadiyah ieu papayas Gusti Allah teh anu terbuat tina berbagai kainu asli nama tatadina teh ieu tina dangdaunan atawa tina kapas-kapas atawa tina tangkal-tangkal atawa tina bulu-bulu eta teh lillazina amanu pikeun jelema anu ariman waktu fil hayati dunya dina keur di jero alam dunia ieu istiqomah hakna untuk allazina amanu kulantaran hirup teh lain jeung nu iman bae aya Kristen aya Protestan aya Katolik aya Buddha aya Konghucu dan lain sebagainya berbagai-bagai agama kafir nyana ge kapan manusia nyana ge sarua boga adab-adaban niru wa insyarakahum fi hadzairum sanajan rejeungan dina make pakaian teh jeung lian mukmin ari hakna mah ieu teh jang mukminin mukminat ieu teh jang ngabdi ka Gusti Allah ieu teh hakna mah jang mukminin pakaian teh jang mukminin jang mukminat jang ngabdi ka Gusti Allah adapun eta mah di luar mukminin hanya rejengan doang nu mantak ka dina khalisatan yaumal qiyamah khalisatan teh tangtu yaumal qiyamah dina poe kiamah engke anu bakal kanyahoan ka hakan jelema-jelema mukmin istiqokna hakna ieu pakaian teh jang jelema mukmin kanyahoan engke khalisatan yaumal qiyamah di poe kiamah teh bakal dipanggil nyana make pakaianana sesuai jeung aturan atawa henteu ketika sesuai jeung aturanana henteu israf jeung henteu aya ria maka nyana dimuluskeun ku Gusti Allah tapi ketika engke di akhirat teh sesuai jeung aturanana pugu lalaki teh ieu baina surah wa rukbah tapi ternyata ping-ping diumbar kitu keneh bujal diumbar kitu keneh awewe teh sesuai jeung aturanana kanyahoan bakal najaga yaumal qiyamah lamun make aturan khalisatan yaumal qiyamah memang pakaian lilladzina amanu jang mukminin mukminat kemudian sesuai jeung aturan anak di akhirat khalisatan yaumal qiyamah selamat engkena aya ta kafirin mah geus teu diuji-uji lantarannya nama digejebur-gejeburkeun ka neraka sanajan di dunia make pakaian rapi make pakaian kumaha bae geus aturanana nya nama di akhirat digiringkeun nu gagiringkeun age seuneu Protestan Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu kabeh, Hindu, giring. Aturan-aturan urusan pakaian. Nu mancak urusan pakaian mah ieu mah dina Al-Qur'an dijelaskeun. Ya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kitulah kadzalikan fassilul ayati liqaumin ya'lamun.